Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34. Wayam bagi jeung peryogi deui naon ayu kariro yen ngabulak balik itu si thalibul ilmi sabqol amsi kana ngaji kamari gitu khamsa maratin kalawan 5 pirang-pirang balikan. Wa jeung yen ngabulak balik itu si thalibul ilmi sabqol yaumi kana ngaji poe alladzi anu yaum anu tetep ieu ladzi qoblal amsi dina samemeh kamari arba'a maratin kalawan 4 pirang-pirang balikan gitu. Wa jeung yen ngabulak balik itu si thalibul ilmi as-sabqa kana ngaji alladzi anu tetep ieu ladzi teh qoblahu dina samemehna itu alladzi qoblal amsi gitu. Al yaum alladzi qoblal amsi. Salasan kalawan 3 balikan. Wa jeung yen ngabulak balik si thalibul ilmi kana ngaji alladzi anu qoblahu dina samemehna itu alladzi qoblahuna deui gitu nya. Isna ini kalawan 2 kali gitu. Walladzi anu wa jeung yen ngabulak balik si thalibul ilmi kana ngaji alladzi anu tetep ieu ladzi teh qoblahu dina samemehna ladzi qoblahuna deui gitu. Wahidan kalawan sabalikan gitu. Fa hadza tahari ieu teh Fahadza tarieu teh idda'a eta ngajak ieu za kitu. Ilal hifdi kana katalar gitu, kana nalar. Wayam bagi jeung peryogi deui naon alayan tadayen ulah ngabiasakeun itu si thalibul ilmi al mukhafatata kana rencepan gitu. Rencepan gitu nya lawan gitu. Fit takrori dina ngabulak balik li anna darsa lantaran saestuna pelajaran gitu. Yang bagi eta peryogi naon ayakuna yen bukti itu darsun teh bikuatin eta tetep sartana kakuatan wanasyatin jeung kasumangetan. Kudu semangat gitu nya. Walaya jaharo jeung yen ulah tarik teuing itu si thalibul ilmi jahron kalawan tarik sanyana gitu. Wala yujhida jeung yen ulah mayahkeun itu si thalibul ilmi nafsahu kana dirinya itu si thalibul ilmi kailayan karena supaya henteu narima pegat itu si thalibul ilmi anetikrori tina ngabulak balik gitu. Fa khairul umuri ta'ari pangalus-alusna urusan teh ausatuha eta tengah-tengahna itu umur. Hukia dihikayatkeun naon an Abu Sufyan yen saeusna Abu Sufyan kana eta buktos itu Abu Sufyan teh yudzakiru eta ngamudzakaroh itu Abu Sufyan al-fiqha kana fikih mal fuqaha isatana pirang-pirang ulama ahli fikih bikuatin sartana kekuatan wanasyatin jeung kasumangetan gitu. Rajin gitu nya semangat lah. Wakana bari bukti wakana jeung bukti saha sihruhu minantuna itu Aba Yusuf teh ya ta'ajabu eta narima kaget gitu.
itu sihru gitu fi amrihi dina urusanana itu Abu Yusuf wa yaqulu jeung ngucap itu sihru anak kana lapar anak ana ari kuring teh alamu eta terang kuring gitu anahu kana yang saestuna itu Abu Yusuf teh jaeun eta anu nuju lapar mud khamsati ayamin dina mundu gitu mud namanya mud khamsati ayamin dina mangsa 5 pirang-pirang poe gitu wa ma'adzalika jeung sartana itu jaiun mud khamsati ayamin innahu saestuna itu Abu Yusuf teh yunadziru eta ngamunadzarah gitu itu Abu Yusuf makuati sartana kakuatan wa nasyati jeung kasumangetan sumanget walaupun lapar oge Wayang bagi jeung peryogi deui naon alayakuna yen ulah bukti li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon patsrotun patsroh teh jadi patah semangat gitu nya wa tahayyurun jeung frustasi fa inna hada saestuna itu patsroh teh afatun eta teh bahaya gitu afatun eta teh bahaya gitu wa kana jeung bukta sa ustadzuna guru urang sadayana Syekhul Islami nya eta Syekh Islam Burhanuddin nya eta Syekh Burhanuddin yaqulu eta ngucap itu Syekhul Islam innama golabtu kana lapar innama golabtu pasti nangelehkeun kuring ala syurokai ka babaturan kuring bi anni ku sababian saesuna kuring teh lam yaqo eta tetumi ba'li ka kuring itu nya naon al fatratu patah semangat gitu. Wal ittirabu jeung teu pernah goncang fitasili dina ngahasilkeun ilmu gitu. Wakana jeung buktos deui kalakuan jeung tingkah yuhka eta dihikayatkeun an Syekhul Islami katampi ti Syekhul Islam al asbijabi gitu nyaeta Syekhul Islam al asbijabi dikayatkeun naon annahu yang saestuna itu Syekhul Islam teh waqa'a eta tumiba itu Syekhul Islam fi tahsilihi dina nalika ngahasilkeunana ilmu gitu wa ta'alumihi jeung nalika ngajina ilmu tumiba naon patrotun gitu patah semangat gitu patro pernah patah semangat gitu nya isnata asyrata sanatan dina 12 tahun gitu bin qilabil maliki bin qilabil maliki kusabab robah bin qilabil mulki gitu nya kusabab robahna kerajaan gitu atau kepemerintahan gitu nya wa haraja jeung kaluar itu Syekhul Islam asyarikihi sarta babaturanana itu Syekh fil munadarati dina munadoroh walam yatsruka
bari teninggalkeun itu syekh jeung syarik al-munadzarah kana munadzarah wa kana jeung bukti itu syekh jeung syarik ya jelisani eta anu caralik duanana fil munadzarati dina munadzarah kulla yaumin dina saban-saban poe walam yatsruka bari teu ninggalkeun itu syekh jeung syarik al julusa kana diukeul munadzarati pikeun munadzarah isnatai asyrata sanatan dina 12 tahun pasoro atuh jadi sa syarikuhu babaturanana anu ngarejenganna ka itu syekh soro jadi Syekhul Islami kana jadi guru syekh Islam itu li Syafi'iyina pikeun ulama-ulama mazhab Syafi'i wa huwa jeung ari itu Syekhul Islam teh kitu nya. Kana eta bukti itu Syekhul Islam teh Syafi'ian eta teh anu bangsa Syafi'i kitu. Wa kana jeung bukti sa ustadzuna guru urang sadayana asy-syaikhu al-qadil imamu Fakhrul Islam Qadihon. Nyata Syekh Qadil Imam Fakhrul Islam Qadihon. Yaqulu eta ngucap itu ustadzuna yang bagi kana lapadian bagi yang bagi peryogi lil mutafaqihi pikeun jalma anu nyuprih ngarti gitu atau mutafaqih pikeun jalma anu ngaji fikih gitu. Naon ayah fadho yen nalar itu mutafaqih nuskhotan kana hiji matan wahidatan anu sahiji min nusakhil fikhi tina pirang-pirang tuladan-tuladan matan fikih gitu. Daiman barian anu langgeng gitu. Payataya saru atuh narima gampang. Oh payataya saru he gitu. Tuluy weh narima gampang he gitu. Lahu pikeun itu si mutafaqih ba'da zalika dina sabadana. Itu nalar tuladan matan ya itunya gampil naon hifduma nalarna perkara sami'a anu ngadenge itu si mutafaqih kana itu ma minal fikih tina buktina fikih gitu. Paslun ari eta hiji pasal anu tetep ieu pasal teh fit tawakkuli dina netelakeun masalah tawakal. Sumala buddha tuluy misti tuluy teu meunang teli-teli bil ilmi pikeun jalma nu nyupri ilmu minat tawakkuli tina tawakal. Tawakal fi talabil ilmi dina nyupri ilmu walayah tamma jeung yen ulah walayah tamu jeung ulah bingung itu si talibul ilmi li amri rizki pikeun urusan rizki wala yusgila jeung yen ulah nungkulkeun itu si talibul ilmi qalbahu kana hatena itu si talibul ilmi bidzalika ku itu amri rizki rawa parantos ngariwayatkeun saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih an Abdillah rahmatullahi ari rahmat Allah alaihi eta tetep muga ka itu Imam Abu Hanifah an Abdullah bin al-Hasan bari tetep katampi ti Imam Abdullah bin Hasan Az-Zabidi
Az-Zubaidi sahibi Rasulillahi anu janten sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana cariosan lapad man ari saning jalma tafaqaha eta ngarti itu si man fi dinillahi dina agama Allah kafa tanyukupkeun ka itu si man sallallahu Gusti Allah hammahu kana hamahu kana cita-cita na itu si iman gitu nya. Kenapa maksudana itu si iman gitu. Warazaqo jeung ngarizkian Gusti Allahu ka itu si iman min haitsu la yahtasibu tina sakira-kira teu nyangka-nyangka itu si iman gitu. Fa inna man dasaesuna jalma syagola anu katungkul naon qalbuhu hatena itu si iman bi amri rizki ku urusan rizki minal kuti tina buktina kadaharan wal kiswati jeung pakaian kolata sok saeutik naon mah perkara ya tafarogu anu narima kosong iya mak gitu litasi lima karimil ahlaki pikeun ngahasilkeun akhlak-akhlak anu marul ya pikeun kamuliaan akhlak gitu. Wa ma'alil umuri jeung pikeun ngahasilkeun urusan-urusan anu laluhur gitu. Kila dicarioskeun naon da lapad da kudu ninggalkeun anjeun al makarima kana kamuliaan. La tarha ulah indit anjeun libugiyatiha pikeun libugiyatiha pikeun nyuprihna itu makarim gitu. Waqud jeung kudu diuk anjeun fa inna kada saesun anjeun anta tegas nama anjeun at-taimu eta anu ngabogaan kadaharan wal kasi al kasi tur eta anu ngabogaan pakaian qala ngadauh saha rajulun hiji lalaki liman suril halaj ka Imam Mansur al halaj ausi kana lapad ausi kudu ngawasiatan anjeun ka kuring faqala terasa ngucap itu Mansurul halaj hiya kana lapad hiya ari tu wasiat nafsuka eta lapad nafsuka ari diri anjeun ilam tusgil eta lamun mah teu nungkulkeun anjeun hakana itu nafsu syagolat tah pasti nungkulkeun itu nafsu ka anjeun payam bagi atuh priyogi likuli ahadin bikeun saban-saban hiji jalma naon ayastagila yen katungkul itu si ayashtagi naon ayusgila yen nungkulkeun gitu nya itu si ahad nafsahu kana dirina itu si ahad bi amalil khairi ku pirang-pirang amal-amal alus hatta la tashtagila sehingga henteu katungkul naon nafsuhu dirina itu si ahad bihawahu ku
hawa nafsu na itu si ahad.